Jadi dibanjur heula, terus dibanjur baru di kuirannya Pak, supaya akarnya keambil. Emang awi teh nu kieu teh aya akar pancer teh aya nya Pak? Nu panjang ka handap aya nya. Pancer mah pami ieu petetan. Oh, petetan. Petetan teh nu di plak gitu Pak. Oh. Yang nalit ya. Jadi disiram dulu karena tanahnya memang keras. Nah, disiram seperti ini. Ini memang lagi musim kemarau, jadi tanahnya agak sedikit keras ya.